Sampurasun baraya sadunya tepang deui sareng Abah lan Ujang dina lapak Panda atanapi pantun Sunda alias sisindiran. Bade panda naon Bah? Urang ngaguar nyeri huntu Jang. Abah gaduh pantun nyeri huntu. Yuk urang barandungan. Panda kahiji kacibuntu saterusna kacibadak. Nyeri huntu nyerina saawak-awak. Ngaganggu pisan ya Bah. Nu nyerina huntu nu humarurungna saawak-awak. Nya Jang. Lumatak tinimbang nyeri huntu mah mending entong nyeri nanaon. Nya atuh Bah ngan karunya kumaha Jang? Sumohon karunya dokter sareng rumah sakit teu aya nu gering mah bakal balangkrut. Aya wae laing mah Jang. Pantun kadua kacibuntu. Menta buah teu dibikeun, nyeri huntu. Hayam kalah nyengseureikeun. Alah sia, disengseureikeun hayam Bah. Nya Jang. Nanya nyengseureikeun. Sigana mah hayam atoh dagingna moal dihakanan jelema. Lamun jelema nyereri huntu mah. Si Abah sedeng. Pantun katilu kacibuntu jeung Ceuilah mawa hape nyeri huntu kalah matak nyeri hate. Naon hubunganana nyeri huntu sareng nyeri hate sajauh-jauh Bah. Sigana mah pangna hate nyeri teh dumeh nu nyeri huntu mah tara aya nu ngalongok Jang. Bisa jadi Bah. Padahal nyeri waos mah saurna naudzubillah nya Bah. Nya kitu pisan Jang. Lumatak aneh naha tara dilalongoknya. Sedih Abah mah da. Teu kedah sedih Bah. Upami nuju nyeri waos taya nu ngalongok pisan. Longok ku nyalira we. Ah sia Jang. Panda kaopat kacibuntu ngala beunteur di wahangan. Nyeri huntu hayang cager ku sorangan. His moal tiasa cager teu berobat mah Bah kedah dicabut. Nyaeta berobat teh sieun dicabut huntu nya kudu dicabut, nya kudu mayar Jang. Nya ari alim dicabut huntu mah wayahna we kedah ridho dicabut nyawa Bah. Ah sia Jang. Sakitu heula pantun Sundana. Abah sareng Ujang pamit. Hatur nuhun ka baraya sadunya nu tos like, komen sareng follow. Permios.